Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati daripada kegiatan pada malam hari ini. Amin. Allah turunkan rahmatnya. Amin. Allah turunkan barokahnya. Amin. Semua jamaah yang hadir di nahiyah tempat mudah-mudahan pulang menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Amin. Alamin. Ibu-ibu bogoh ke Kangjeng Nabi bogoh. Lamun bogoh ke Kangjeng Nabi kudu terang heula ciri-ciri bogoh. Ciri-ciri bogoh dina kitab Bidayatul Hidayah ayat 3. Aya beraha cenah? 3. Aya beraha cenah? 3. Hiji biasana jalma anu bogoh sok loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipika bogohna. Kula bogoh kasar moah. Kula bogoh kasar moah. Rek dahar, rek minum, rek lempang, rek sakola, rek masantren jinggot kasar moah, beja kasar moah. Terus sama bogona kasar bo? Sarboa. Rek dahar, ada piring banget nasar. Rek minum, ada gelas banget nah. Rek ngisi, ada WC banget nah. Asup ka jero kamar, ada toke banget nah. Saking bogoh kasar boa betul. Sok ngaji kitab Kifayatul Azkiya ka istighrofi bi hari sarboah kaedanan ku sarbo maka cek Kangjeng Nabi man ahabba syai'an kasura dzikruhu sing sajalma anu bogoh kana hiji perkara sing sajalma anu bogoh kana hiji jalma sok loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipika bogohna. Maksudnya kumaha? Maksudnya lamun urang bogoh ka Kangjeng Nabi berarti urang kudu loba maca sholawat. Maca sholawat. Ingat kana syariat-syariat anu ku Rasulullah diajarkan kana urang sadayana betul. Tidak lupa kepada Rasulullah. Makanya cik dina keterangan anu lain wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Jalma bakal dikumpulkan jeung jalma anu dipika bogohna. Lamun keur hirup di alam dunia, jika kita waktu di alam dunia resep kana artis, maka di akhirat orang bakal dikumpulkan jeung artis. Lamun di alam dunia orang resep kana Saiful Jamil, maka di akhirat orang bakal dikumpulkan yang Saiful Jamil. Tapi sebaliknya lamun orang keur di alam dunia resep ojeng kumpul jeng orang-orang soleh, para alimil ulama. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semuanya yaitu dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya cik dina keterangan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi'asyran. Sing sajalma anu maca hiji sholawat mah bakal diganti 10 rokaat 10 rahmat. Ibu-ibu maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad hiji sholawat